Teteh teuing ieu budak nu kamari kuduna seserian, ayeuna jamudut baeut bari nahan ceurik. Baheula saacan poena datang, urang sumanget ngajalanan poena. Nu teu kaganggu dina eta poe aya naon bari rek naon. Ngaliwatan berbulan-bulan, ieu nagara katimpa musibah wabah virus corona. Nu sagalana kapaksa di-onlinekeun bari jeung ngandelkeun kamajuan iptek di ieu nagara. Teu karasa eta virus tos sataun langkung teu indik oge. Dina ayana musibah di ieu nagara, saha nu sangka bakal aya musibah di jero keluarga leutik budak SMA. Ieu budak kelas 3 SMA anu hirup jeung kaayaan saderhana. Di tahun pandemi ieu bari urus kolotna nu gering lain gering biasa. Tos lila ieu budak teu loba seuri, tur loba ceurik jeung ceurik unggal peuting. Naha jadi kieu Gusti? Saha nu sangka bakal urus kolotna nu gering lain saukur gering biasa. Dibarengan jeung sakola online anu teu katampung tugas demi tugas, anu teu karasa tugas unggal poe, dibarengan tugas ti imahna, tugas ngurus kolotna nu gering, manehna tarima jeung ikhlas. Kumaha rasana jadi urang di tahun ieu? Nu pastina capek di sagala rupa, capek hate, capek pikiran, capek jadi beban. Tapi di sagalana urang moal nyerah, moal putus harapan ka Gusti Allah. Duh Gusti, kahayang mah geura cagerkeun ieu kolot, geura damangkeun kolot urang geus capek unggal poe ceurik jeung ceurik ngahadapan ieu nasib jadi kieu. Teu poho oge urang kana ngadoa ka Gusti Allah, menta dipangkuatkeun hate ieu keur narima cobaan. Urang percaya pasti aya hikmah di balik cobaan nu keur ditarima. Ayeuna mah ngan bisa ngadoa, sabar jeung ikhlas, ceurik jeung ceurik moal ngabalikeun kaayaan. Loba ngeluh bari teu ngadoa oge percuma. Harapan urang ka hareupna samoga dipasihan kasehatan, dipasihan kasabaran ku Gusti Allah tina ieu cobaan.